Wa hazfu ma sareng ari ngabuangna perkara didinya bisa diasian ma didinya mubtada atawa khobar. Yu'lamu anu dikanyaokeun itu ma jaizun eta anu menang. Ma seperti kenana perkara takulu anu ngucap anjeun kana itu ma. Kau ulah make kana itu ma. Hareup makul kona kan. Kama takulu sepertikeun ngucap anjeun mana zaidatun we. Kama takulu seperti yang ngucap anjeun zaidun ba'da man indakuma kana lapad zaidun. Zaidun kana lapad zaidun. Ba'da man indakuma dina sabada lapad man indakuma. Man arisaha indakuma anu tetep itu man disandingkeun anjeun dua. Indakuma anu eta tetep disandingkeun anjeun dua. Fi jawabi kai wa zaidun qudani wa zaidun istughni ya anhu idhuri. Wa qul jeung kudu ngucap anjeun danipun kana lapad danipun artina gering. Fi jawabi kaifa zaidun dina ngajawab lapad kaifa zaidun. Kaifa eta kumaha zaidun ari kaayaan ki Zaid. Zaidun maka lapad zaidun usugniya eta dialap sugi sahaanhu itu lapad zaidun. Idh orifa lantaran geus dikanyaokeun itu lapad zaidun. Lantaran geus dikanyaokeun itu lapad zaidun. Wa badalaula ghaliban hadzful khabar asmun wa fi asin yamin zastaqar. Wa hadzful khabari jeung ari ngabuang khobar hasmun eta misti eta wajib bisa. Ba'da laula dina sabada lapad laula. Galiban dina galibna. Wa fi nasiyaminin jeung dina anu ngajelaskeun kana sumpah. Jeung dina mubtada bisa make mubtada. Jeung dina mubtada anu nganyatakeun kana sumpah. Jeung dina mubtada anu nganyatakeun kana sumpah. Za ari hasbul khobar istaqor eta tetep itu za. Wa bada wa bin jeung dina sabada wa umaiyah. Ayang dina sabada wa umaiyah ayanat anu nangtukeun itu wau mafhum ma kana makna tina lapad ma'a. Kana makna tina lapad ma'a atawa sarta.
kami seriku lusoniin wa masona, seperti lafad kulu soniin wa masona. Kulu soniin hari saban-saban anu migawe, wama jeung perkara sonaa anu migawe itu kulu soni, karena itu emak. Eta anu bebarengan dua nana, khobana dibuang. Ini khobana muktaronani. Eta anu bebarengan dua nana. Wako belah halin jeung sameme hal. La yakunu anu teu bukti itu hal khabaron eta jadi khabar. Anil ladzi tina mubtada. Khabaruhu anu ari khabarna itu ladzi qad udmira eta nyatana disimpen itu khabar. Kadar bial abda musian, seperti lafaz dorbi al abda musian. Dorbi ari nenggona kuring, al abda ka hiji jelema ka hiji abid, musian bari anu gawe goreng. Aya khobar anu dibuang, untuk khobarna lapan hasilun. Jadi ya, darbi ari nenggona kuring, al abda ka hiji abid eta anu hasil, gitu. Musian bari anu gawe goreng. Wa tamma tabini al-haqqo manutan bil hikam jeung seperti lafaz atama tabini al-haqqo manutan bil hikam. Atama tabini ari pang sampurnana ngajelaskeunana kuring. Al-haqqo kana bener eta anu hasil, kitu deui aya kabar anu dibuat. Manuton bari anu dicantelkeun, manuton bari anu dicantelkeun bilih kami kana dari Al-Qur'an jeung hadis. Bilih kami kana Qur'an jeung hadis. Babok kejadiannya. Wa akhbaru bisnaini aw bi aksaro. Wa akhbaru jeung nyieun khabar itu para ulama bisnaini kana dua khabar. Wa bi aksaro atawa kana anu leuwih loba. An wahidin tina mubtada anu sahiji. Kahum saratun suaro seperti lafaz hum saratun suaro. Hum ari itu jama-jama saratun eta anu tukang leumpang. Syaro eta tukang ngalagu. Kabarna dua. Eta tukang leumpang jeung tukang ngalagu. Masalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma. Tinggal layana rek ngajelaskeun kana bab ngabuang. Ya. Namun kamari mah nyaritakeun kana wajib khobar dipanderikeun, wajib khobar diheulakeun, meunang khobar dipanderikeun jeung diheulakeun. Tah biasana geus beres mah masuk bab naon? Ngabuang. Udah makan waras dibuang. Nah, matak dina bab kabeh na ieu pasti bab ngabuang mah paneri. Nah, geus paneri kakara di kumaha? Dibuang. Nah. Wa hadbu ma yulamu jaizun kama meunang ngabuang meunang. Meunang ngabuang gambaran anu kumaha? Wa hadbu ma yulamu jaizun kama
ngabuang mubtada atau ngabuang khobar itu menang asal yu'lamu aya dalil. Menang ngabuang khobar, menang ngabuang mubtada asal aya dalil. Naon dalilna? Dalilna nyata yu'lamu. Yu'lamu teh dikumaha? Geus dikanyahokeun. Berarti lamun ngabuangna mubtada atawa khobar bari memehna encan dicaritakeun menang dibuang. Teu meunang. Sabab encan dicaritakeun. Sabab eueuh dalil gitu. Jadi dalil di dieu teh nyata yu'lam. Dalil teh nyata aya alasan. Naon alasanna? Sabab geus dicaritakeun samemehna. Jadi lamun teh mah dibuang tapi memehna encan dicaritakeun, enggak boleh, teu bisa. Nah, mata cek di dieu wa huma yu'lamu, tah aya bahasa naon? Yu'lamu jaizun eta hukumna anu mah. Urang contohan di Nabi itu contohan. Kama taqulu Zaidun badaman indakuma, seperti kenapa Zaidun sabada lapad man indakuma. Man indakuma heula berarti kakara lapad saha? Zaidun. Man ari saha indakuma anu eta tetep itu man disandingan anjeun duaan. Nah, itu pertanyaan, ya. Mana istifhamna pertanyaanna? Apa naon? Man. Keun nanyakeun man teh. Saha sih anu disandingan anjeun duaan nu rezeki sareng dapat? Nah, indakuma kan? Nah, engke berarti bakal aya naon? Jawaban. Mana jawabanana? Zaidun. Tah cek ieu naon? Zaid. Anu naon teh? Anu aya di gegeurun abi jeung rezeki teh saha? Zaid. Nah, dibuang tuh aya anu dibuang tuh. Aya. Ieu mah keur ngabuang naon? Obat. Takdirna indana dan ini berartinya indana sebab duaan pan tadi nanyakeunna kana anjeun duaan. Berarti indana Zaidun. Tah, itu lamun henteu dibuang. Ya, lamun teu dibuang indana Zaidun. Menang dibuang lapan indanana? Menang, sabab geus dikumaha? Pan ngadikainyaokeun, ngadicaritakeun dina naon? Dina pertanyaan. Pan dina pertanyaan teh lapan naon? Indah kumaha eta? Tah mata hukumna menang dibuang sabab geus dicaritakeun. Pokona mah intina ketika aya lapat geus maklum ngadicaritakeun dina samemehna maka itu hukumna menang dibuangna. Dapa ardahar jeung naon? Tah, misalna teh ya. Dapa ardahar jeung naon? Urang dahar jeung seblak. Tah, eta mah teu dibuang. Dikumaha? Dicaritakeun kabehanana. Tapi lamun teh mah yang simpel ketika gambar dibuang menang dibuangna, menang. Dapa dahar jeung naon? Jeung seblak. Tuh, panaon? Singkat. Heeh, teu kudu urang dahar jeung seblak. Tah, itu mah kabeh iku mah dicaritakeun. Amur naon? Amur sangu, amur tanaga, anggeus we naon? Jeung seblak. Ibu Roisa bade ka mana? Abi bade ka Cimol, bade tawaf sareng bade sa'i. Nah, misalna teh nya. Teu kudu make abdi bade ka abdi bade teh kudu pan geus kumaha. Nah, dicaritakeun ada pertanyaan. Gitu. Ka Cimol, tawaf sa'i. Tah, kitu we teu kudu naon? Teu kudu dicaritakeun jeung anu geus dicaritakeun samemehna. Nu kitu ngaranna yu'lamu jaizun. Menang dibuangna, menang sabab geus dicaritakeun. Heh, tayaki kan geus dikumaha geus dicaritakeun. Ngan ieu keur ngabuang naon berarti ieu mah? Ngabuang obat. Namun lapad Zaidun pan takdirna tadi indana Zaidun gitu kan? Heh, indana Zaidun eta tetep disandingan kami Zaidun ari ge. Berarti ngabuang naon? Ngabuang obat anu aya mubtada. Mana ngabuang mubtada? Menang asal geus dikumaha? Yang dicaritakeun.
gitu. Contoh ayeuna anu ngabuang mubtada. Wa fi jawabi kaifa Zaidun ku Danib. Pajang dina ngajawab pertanyaan lapan kaifa Zaidun ku Danib. Wa ku Danib, wa ku leujeung kudu ngomong anjeun danipun kana lapan danipun artina danipun teh nyaeta naon? Gering. Fi jawabi kaifa Zaidun dina ngajawab lapan kaifa Zaidun. Tah berarti ieu naonna? Ya pertanyaanana. Jawabanana danipun gitu. Kaifa Zaidun, kaifa eta kumaha Zaidun ari kayan Ki Zaid. Nah dijawab danipun gering. Teu kudu kieu. Zaidun danipun. Teu kudu kitu. Lamun dicaritakeun mah kitu nya. Zaidun danipun. Itu lamun dikumaha? Lamun dicaritakeun. Menang dibuang, menang dicaritakeun, menang gitu. Ieu henteu aya naon, henteu aya kemestian keur dikumaha dibuang gitu. Atawa contoh deui. Mang Nu Rizki ari ada apa aya? Ada cek sate, cek Ibu Roisah. Karasan abi tos di Cimol. Arya ada apa aya itu Mang Nu Rizki. Nah ku Nu Rizki dijawab ada apa aya. Nah itu mah dikumaha dicaritakeun. Teu kudu dicaritakeun ada apa mah geus dikumaha pan geus disebutkeun tah dina naon dina pertanyaanana geus we aya. Nah gitu. Tapi cek abi cek Nu Rizki teh urang mah yang dicaritakeun. Sabab lazat ketika nyaritakeun ada apa. Misalnya teh ya abi mah lazat nyaritakeun. Ngomongkeun maksudnya ngomongkeun ada apa teh lazat. Mohon sae saur Ibu Roisah teh abi oge ngadagukeun lagi lazat. Ibu Roisah. Menang dicaritakeun menang lamun aya elat lamun aya alasan. Tapi tadi teh ieu eueuh kemestian kana wajib dibuang kade cek tadi kan jaizun teh artina menang erek dicaritakeun erek teu dicaritakeun teu naon. Fa Zaidun ari Zaid usugniya anhu maka lapan Zaid eta teh disugikeun teh usugniya teh dibeungharkeun disugikeun ari disugikeun teh teu naon teu butuh gitu ghanimah teh kan naon beunghar ari beunghar teh teu naon teu butuh ari fakir teh anu naon anu butuh mata ka beunghar mata loba naon. Nah, loba pangabutuh itu naon? Beunghar. Nah, loba pangabutuh mah naon? Fakir gitu. Lamun masih kayak loba pangabutuh berarti naon? Fakir. Walaupun duit loba, mobil loba, imah sigrong, sawah lega loba keneh pangabutuh anger naon? Fakir gitu. Tadi jelema mah eueuh anu naon? Anu gani mutlak kabihanana gaji mukayat beungharna mukayat gani mutlak masaha pangeran nya nu gani mutlak menyata Gusti jelema mah sakumaha loba hartana loba bandana pati bakal aya pangabutuh teu butuh ceuk dapat urang mah tuh tingali duit loba imah sigrong pemajikan opat rek naon deui santri loba tah teu butuh urang mah teu butuh ka jelema teu gitu geus nyeureun tuh butuh teh ka dokter butuh ka dokter naon berarti ka dokter gigi tuh Pak gitu lapan mana mah teu butuh ka batur tah obaran ku duit cocokan ku duit tah huntuna teu bisa kitu gitu angar kudu naon ku dokter kudu ku obat hayang naon mah Pak hayang cager mah tak jelema mah nya beunghana beunghar mutlak
mutlak teh lain mutlak muqayyad dikaidan selama henteu butuh geus butuh mah anger naon pakil gitu walaupun loba bandana geus lah. Jadi sekali deui menang dibuang mubtada menang dibuang khobar asal geus dicaritakeun namun can dicaritakeun maka hukumna henteu menang sabab moal ngartieun namun ti ama can dicaritakeun geus eta beres. Wa badalau la ghaliban hadful khobar wa hadful khobari hasmun jeung ari ngabuang khobar hasmun eta teh mesti atawa wajib. Lamun bieu mah wenangnya jais ta aya nama ngebuang khobar tapi ngebuang khobarna anu kumaha anu mesti berarti menang dicaritakeun teu meunang pan kumaha wajib dikumakeunana dibuangna ieu hukumna kumaha wajibnya tapi wajib pelaturan lain wajib syar'i. Ketika henteu dicaritakeun menang ganjaran teu anger we naon kitu. Ketika ayeuna dicaritakeun dorakah henteu anger we naon kitu. Jadi aturan lain wajib secara hukum naon syar'i lain. Nah, mana bae anu wajib dibuang khobarna ba'da laula anu aya dina sabar lapad laula ningali dina sarana hasilu ma fi hadhil abiyati annal khabaru yajibu hadhuhu kesimpulanna dina ieu obat anu obat teh saenyanya na khabar wajib dibuangna fi arbaati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat aya opat tempat anu wajib dibuang khabarna mana bae anu opat eta al awal hiji ayakuna khobaron limubtada'in ba'da laula di mana-mana khobarna anu aya sabada mubtada aya sabada lapad laula. Jadi mubtada khobarna aya sabada lapad laula maka khobarna mesti dibuang. Tahu contoh laula zaidun la ataituka laula zaidun lamun teu ari ki Zaid mana khobarna dibuang la ataitu yakin arek ngadatangkeun kuring ka anjeun lamun eueuh saha Zaid kumaha lamun teu aya Zaid arek ngadatangkeun moal moal gitu da eta mah keur naon tadi kan keur ngalamun gitu lain teh aya law teh keur melamun keur ngalamun. Nah lamun teh mah teu aya moal ngadatangkeun lamun teh mah ayeuna aya lamun eueuh erek didatangkeun anjeun nah lamun teh mah aya moal didatangkeun kitu berarti nya. Nah kumaha takdirna laula zaidun maujudun la ataitu kata takdirna sapertikeun kitu aya khobar anu dibuang mana khobarna maujudun eta lapan maujudun matak logatna berarti alusna kieu laula zaidun lamun teu ari ki Zaid eta anu aya eta la taitu kayakin erek ngadatangkeun kuring ka anjeun ngan pada memena kan aya la teh dikumahakeun dieuweukeun berarti artina laula zaidun maujudun teh lamun ki Zaid kumaha eueuh kitu lamun ki Zaid eueuh maka kuring erek ngadatangkeun ka saha anjeun kumaha lamun aya moal ngadatang berarti mafhumna sapertikeun kitu geus balikan deui. Jadi nomor kahijina khobar dibuang di mana-mana aya sabada lapan naon laula kumaha lamun ieu mah dicaritakeun naonna khobarna lamun dicaritakeun khobarna nu kitu ngaranna syadz matak dina bet aya lapad ghaliban teh dina galibanana misti dikumahana dibuangna ngan lamun teh mah teu dibuang dicaritakeun nu kitu ngaranna ghair galib syadz minculak ngalanggar kana naon ngalanggar kana aturan geus lah eta nomor 11 cita
Nomor hiji. Nomor dua. Nomor dua na wa fi nasin yaminin zassakor. Jeung dina sumpah dina mubtada anu nganyatakeun kana sumpah. Ya sumpah ya. Nah. Wa tingali kana sarana aya wasani al maudi osani. Ari tempat anu kadua aya kuna al mubtada'u nasan fil yamin. Anu kaduana nyaeta mubtadana itu ngajelaskeun kana sumpah. Nahwu la amruka la afalan la afalana. La amruka yakin ari umur anjeun. Tah lapad la amruka teh ieu teh naon? Sumpah nya. Di mana-mana aya lapad la amruka berarti naon? Sumpah. Sumpah demi umur anjeun. Nah. Mana khobarna? Khobarna kosami eta sumpah kuring. Nah, la amruka teh sumpah saha? Sumpah kuring. La afalana yakin bakal migawe ku kuring enyaan. Anu jadi contoh eta lapad la amruka eta ngajelaskeun kana naon? Kana sumpah gitu. Ya teh alat sumpah la amruka lapad sumpah. Matak di mana-mana aya lapad la amruka berarti naon? Sumpah. Demi umur anjeun, demi ari umur anjeun bisa. Atawa lamun urang mah ge. Naon anu sudah dipake sumpahna? Misalna demi kamu. Nah, demimu. Nah, demimu teh naon? Sumpah berarti. Demimu lautan akan kuseberangi. Dapat. Demimu gunung akan kudaki. Nah, eta teh ngabuang naon? Hoba. Demimu kosami. Demimu eta teh sumpah kuring. Gunung akan kudaki. Demimu sengek akan kumakan. Itu naon ngaranna? Sumpah nu kitu ngaranna. Kan pedah kosamina henteu dikumaha, henteu dicaritakeun, dikumaha dibuang pan ieu. Geus bade ka di nomor kaduana jadi si mubtadana ngajelaskeun kana naon? Kana sumpah. Maka si khobana dibuang. Di mana-mana aya kosam pasti bakal aya si sumpah dapat. Ya. Orang barak sumpah karena naon? Ku sumpah we wungkul. Nah, sumpah wungkul mau aja dia. Gitu. Di mana-mana aya sumpah pasti aya anu dikumaha? Anu sumpah. Nah. Wallahi ta eta sumpah. Tapi wallahi teh sumpah wungkul eueuh naonna? Eueuh penjelasanana. Tah. Eueuh yamina. Atuh mau jadi. Pan ieu teh sumpah teh keur ngajelaskeun naon? Keur ngayakinkeun ka saha? Ka batur bahwa penjelasan eta teh kumaha? Benar. Lamun penjelasanna eueuh sumpahna aya rek ngajelaskeun kana naon gitu. Maka bakal aya naon? Fil yamin. Yamin teh naon? Sumpah, ngajelaskeun kana sumpah. Lain yamin lain. Ieu naon? Sumpah maksudna teh yamin di dieu teh gitu. Duanya eta tah anu kaduana. Jadi na kaduana di mana-mana mubtadana ngajelaskeun kana naon? Kana sumpah. Tapi lain sumpahna. Gitu. Ngajelaskeun kana sumpah. Geus. Al-maudi wasalis nomor katilu. Ayaqa bada mubtada wawun. Dina sabana mubtada aya wawu. Hiya nasun fil ma'iyah eta wawu teh ngajelaskeun kana wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah teh berarti wawu anu bimana sarta. Lain wawu naon berarti lamun atapnya. Nahu kullu rajulin wa dai'atuhu. Kullu rajulin ari saban-sabana laki. Wa dai'atuhu jeung leleungitanana itu kullu rajul. Dai'atu teh leleungitan. Mana khobarna? Khobarna dibuang. Wa qulun mubtadaun wa qulu wa dai'atu ma'tufun ala kullin.
Wal khabaru madhufun tah khabarna dikumaha buang. Takdir kullu rajulin wadai'atuhu muqtarona. Nah eta dapat muqtarona nih. Naonna obanangan pena dibuang. Nah walamun nabet tadi di nabet aya contohna kami selikuli kullu soniin wa ma sona. Seperti lapad kullu soniin wa ma sona. Kullu soniin ari saban-saban anu migawe wa ma jeung perkara sona anu migawe itu kullu soni kana itu ma. Nah ieu samartabat jeung wau ma'nya. Di mana-mana migawe pasti aya anu dipigawe gawena tawa masona teh perkara anu dipigawena. Itu pamon pasti. Mana khobarna? Tah ieu khobar dibuang. Takdirna muqtarona nih. Aku kitu. Berarti kullu saniin ari saban-saban anu migawe wa ma jeung perkara sona anu migawe itu kullu sani kana itu mah eta anu bebarengan dua nana. Tilu tanya anu wajib dibuang lagi dipakai lagi. Itu ada yang kakak deh. Di mana? Kamar. Nomor keempat. Nomor keempatna al-maudhi'ur rabi. Ayakuna al-mubtada'u masdaron. Mubtada'na masdar. Wa ba'dahu halun. Sadar masdar khobar. Tuluy sabada mubtada'na aya hal. Eta hate nempatan dina patepatan naon? Khobar. Tempatna khobar tapi lapadna hal. Itu maksudna ya. Tempatna mah tempat naon? Khobar. Tapi di tempatan ku naon? Ku hal. Itu ngaranna hal sadar masadar khobar. Hal anu nempatan dina patepatan khobar. Nah, contoh. Di bawah ya kemari. Nah, contoh tah. Darbi al-abda musian. Aya contohna eta? Darbi ta masdar, ya. Mubtada kaluaran tina masdar. Darbi ari tenggelan kuring al-abda kaiji hamba, kaiji abid musian bari anu gawe goreng. Eta halna. Jadi hal aya sabada mubtada bari mubtadana ieu kaluaran tina masdar maka khobarna dibuang. Kumaha takdirna? Fadarbi mubtadaun wal abdu ma'mulun lah wa musian halun sada masadar khobar wal khobaru madhubun wujuban khobarna dikumaha dibuang. Kumaha takdirna? Takdir darbi al abda idza kana musian. Darbi ari tengeran kuring al abda kaji hamba idza kana eta di mana-mana aya itu abda teh musian eta anu gawe goreng. Nah berarti khobarna dikumaha dibuang nya lapan musi lapan idza kana dibuang khobarna. Nah, jadi simpulnya di nomor keempat mah hiji mubtadana kudu kaluaran tina masdar. Tuluy tinggal sabadana aya naon? Aya hal geus sakitu. Ketika kaharepna aya hal, bari pantes dijadikeun naon? Khobar pantes. Tapi dijadikeun naon? Hal. Nah, maka si khobarna dibuang lamun si musiana atawa si khobarna ditingkah nasabkeun. Gitu. Ya seperti kan iya kan? Pantas dijadikan khobar, pantas. Hitungan dia ketika naon? Ketika nasabkeun dikumahakeun. Nasabkeun maka khobarna dibuang. Geus tak beres eta opat ya. Opat khobar anu mesti dibuang. Wa kaku jadi wa akhbaru bisnaini biaksar wa baru jeung nyieun khobar para ulama bisna ini kana
2 khobar. Aw bi aksaru atawa 3 khobar. An wahidin tina mubtada anu sahiji. Jadi mubtada na hiji, khobarna sabaraha 2 atawa 3 menang. Hukumna. Jadi menang ayeuna mubtada na hiji tapi khobarna 2 atawa 3 atawa 4. Naon sababna? Sabab mubtada itu samartabat jeung mausuf. Ari khobar samartabat jeung naon? Sifat. Zaidun qaimun. Coba. Zaidun qaimun mubtada Zaid. Berarti dak. Qaimun khobar. Nyipatan naon? Nyipatan Zaid. Itu kebiasaanna mubtada khobar seperti kan gitu. Mubtada itu kaluaran tina zat, khobar kaluaran tina sifat. Maka si mubtada berarti ngajadikeun naon? Mausufnya. Tah, si mausuf anu disifatan. Di mana-mana ada mausuf, sifatna meunang loba. Menang. Maka khobar oge menang sabaraha? Menang loba sabab keur nyipatan kana mausuf. Sifat dapat loba sifat dapat. Hiji bodas, 2 kaset, 3 jangkung. Oh, gitunya. Saberjita sifatna. Arek bisa kana dicaritakeun loba kene, loba. Kaopatna buduk. Aduh. Anu tukang gagaro. Kalimana tukang masak tuh nggak sabaraha sifatna. Kamu ada di imah contohnya sabaraha 2 khobarna. Kahum syaratun suarahum ari itu jalma-jalma syaratun eta tukang lempang. Terus suara tukang ngalagu ngaranna saha? Tukang ngamen mana teh? Tah tukang ngamen teh lelempangan jeung naon? Tukang ngalagu. Tapi ieu mah lain lelempangan, na panggung. Bisa berarti. Tukang cicing jeung tukang ngalagu Mang Hendar. Loba sifatanana. Loba pan gitu. Hiji tara lelempangan cicing ngalaguna. Padahal ku ngalagu lelempangan. Bade lelumpatan. Suara tuh tukang naon? Sama deui. Tukang naon deui? Tukang kuari. Tunggu sebenarnya jadi 3 tuh sifatanana gitu. Tukang sholawatan. Tuh, naon deui? Apa? Tuh bisa loba sifat itu tina satu naon. Dan maka cek tadi alasanana kunaon bet bisa loba eta khobar sabab khobar samartabat jeung naon? Jeung sifat. Lamun mubtada mah samartabat jeung mausuf. Ari mausuf anggar naon? Hiji ngan sifatna anu kumaha? Anu ngaloba itu naonna sifat. Udah eta beres nya. Akan ngajelaskeun kana khobar meunang hiji atawa duana menang. Eta mana? Wa baru bisnani abiak saru'an wahidin kaum syaratun su aro eta akan ngajelaskeun khobar leuwih ti hiji. Kana wa akhwatuha. Masalah barang kita. Wa hadbum